tersebut pasti eta waktu bakal ngabunuh kau. Daya bedana lir seperti jalma ngulingkeun pedang. Lamun di jalma teu bisa memainkan pedang, maka yakin eta pedang bakal bisa melukai ka diri pribadi. Ayeuna aya kegiatan pangaosan pors pangadilan hormat ulah hayang katingaleukeun. Sebab bapa lamun teu ngaji dina saat ayeuna moal kapanggih deui teu bae oge. Oh panggilan lagi minggu hareup aya deui hormat. Itu mah lain deui waktu. Lain deui waktu bari lain deui tempat, bari lain deui suguhna oge. Mateuing teh moal cawin geus sagala. Gunakan waktu sebaik mungkin, gunakan waktu semaksimal mungkin. Karena dia waktu kurang digunakan semaksimal mungkin, kurang nambah nabung, nyeng celengan, saeutik demi saeutik kurang neangan amal soleh. Beres kan? Bisa praktek sholat anu ngawur masyarakat, ngawur ibu guru setempat. Utamakeun eta, gampang heula manggil kiai-kiai di luar. Sampai dapat kiai musibah. Ayo, sangat luar biasa. Mudah-mudahan hormat akan selalu istiqomah. Hormat akan selalu berjalan sebab aset anu sangat luar biasa. Namun sebutkan asetna, yakin para pendiri hormat di awal, mungkin para jamaah hormat di awal, terus aya kembali ke hormat seperti guru urang sadayana. Yakin dengan hormat berjalan pengajian, yakin salah satu guru urang sadayana Amal Rosadi akan mendapatkan bagian ganjaran dengan kegiatan. Makanya jadi segera sebahasa tak kieu we. Sebagai hormat muka perbahan 700 sekianan, 700 sekian ban. Ieu geus yakin. Banyak makan asam garam. Bahkan pendiri hormat seueur anu kembali ka rumah Allah. Lamun memang karunya ka indung ka bapak-bapak urang anu pendiri hormat, teruskan hormat. Bagian daripada ganjaran anu soleh, ganjaran bakal teruskeun hormat. Ulah kudu muji kana kumaha kaayaan pangajian anu intina mah ngaji we geus. Sebab di mana jalma hadir ka pangajian sok sanajan teu aya bedana hadir saperti jalma anu ngasongkeun awak kana hujan. Jalma anu hadir ka pangajian teu aya bedana hadir saperti urang ngasongkeun awak urang kana cai hujan. Walaupun teu kakenaan hujan gede pasti ku cerek nama beunang. Walaupun teu baseuh karena hujan gede pasti hujan leutik mah kena. Begitupun masalah pengajian, walaupun teu maksimal umpamana ganjaran gede, yakin ari ganjaran mah insyaallah leutik leutik kebagian. Maka teruskeun pangaosan sangat luar biasa. Tahadus kiriman, ieu jadi syukuring alhamdulillah. Lamun ti dieu baru lagi ngadenge aya hormat, kuring di bageula teh khususnya di wilayah Simkuring ada meliputi salapan titik aya disebutkeun pangaosan mualim. Berdiri pangaosan mualim di tahun salapan di gedung Jangan Kene. Sampai ke ayeuna masih kena berjalan we terus saya berjalan 10 titik kuring we tama meliputi kecamatan desa Sibuning sagala. Terus we berjalan naon sebabna sampai dipertahankan ku Simkuring sebab pendiri natos parupus, para pendukung natos parupus amanat ka Simkuring itu bangsana awas ulah dipareuman di pangabdian wae. Ulah dipareuman lanjutkeun rek aya di mana kasaron ngaji terus maka terus berjalan. Ieu mah alhamdulillah rame ieu mah orang dari dua desa, itu desanya. Tapi dua desa saling bukan satu. Ulah salah, saking ngaji rame kan? Rame, lamun ngaji sakti mah rame, luar biasa. Lamun dangdutan, anu hadirna sakti reke. Dangdutan reke penonton gaya 50 cm. Lamun ngaji sakti rame. Maka teruskeun wae, insyaallah mudah-mudahan terutama kesembuhan anu sangat luar biasa selalu istiqomah. Beribados atas nama pribadi, ngaturkeun nuhun. Hampirkan anu sedekah kaiji ibadah sanes kanggo payu butut. Salah payu butut ibadahnya tadi MUI Kecamatan Pamijahan. Memang sama luas bilangna almarhum eta pangarsa Kang Haji
Haji Rosadi di antara salah satu memang waktu pembentukan teh hayang naik gitu, supaya maju dari ketua MUI. Nah, maka alhamdulillah. Hanya sepeninggalan almarhum sesuai dengan ADART MUI dengan kuning akan jadi ketua. Menjadi ketua sesuai ADART. Nah di situ ada kakawak sorangan, gitu bisa lama itu jadi ketua. Ini akhirnya berbagai macam berkalopi, makanya sekarang kita alhamdulillah dan kalau ini ada apa saja yang kita lakukan. Baik anjuran luar biasa. Baik pengalaman pesantren, pengalaman sekolah ini lagi SAI kan. Baik dulu mana sekolah SIG, ST doang. S doang, ST doang. Kayak SAI sarjana keputusan buat sampai ke daerah posisi sendiri kita sebagai wakil ketua satu di MUI Kecamatan Pamindahan. Sampai sekarang di pandemi kemajuan kalau MUI Kecamatan Pamindahan kemudian tambah kembang. Hapunten ada kasuhun, ambil tenang, biasa banyak lebar. Sampai kapan dosa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.